Sampurasun barudak sadayana anu di bumi. Wilujeng tepang sareng Teh Iyang di acara Caki Carita Kitab Suci. Tah barudak dinten ieu Teh Iyang urang teh kantos ngabahas carita Gusti Yesus anu diusir. Tapi dinten ieu mah Teh Iyang moal carios eta. Urang bade caritakeun hiji carita anu judulna Milu ka Kami. Kantos ngadangu teu barudak carita eta. Dina carita anu judulna Milu ka Kami teh aya 3 kajadian anu aheng. Barudak teh siap ngadangukeun? Hayu urang awitan. Dina carita anu judul Milu ka Kami aya kajadian anu kahiji nyaeta Gusti Yesus teh angkat ka Kapernaum. Teras mendakan Petrus sareng Andreas. Barudak terang teu Petrus sareng Andreas teh saha? Aranjeunna teh tukang ngalalauk. Ku Gusti Yesus teh disauran, "Petrus, Andreas, ka dieu jadi murid kami." Petrus sareng Andreas teh langsung nurut ka Gusti Yesus. Aranjeunna janten muridna Gusti Yesus ngiring sasarengan teras sareng Gusti Yesus. Teras ieu barudak aya kajadian anu kadua anu aheng oge sami. Nyaeta Gusti Yesus teh dina poean Sabat ka tempat ibadah ngawulang. Tapi aya jalmi anu kasurupan. Barudak terang kan anu kasurupan sapertos kumaha? Eta anu kasurupan teh didamangkeun ku Gusti Yesus. Si roh jahat teh diusir, "Kaluar maneh roh jahat." Damang. Teras aya oge mujijat anu sanesna. Ibu mertuana Petrus anu nuju teu damang panas didamangkeun barudak. Tah, ku kajadian eta jalma teh hookeun. Saha ari Gusti Yesus teh nya tiasa ngadamangkeun jalmi, ngusir roh jahat, malahan ngarubah cai jadi anggur anu enak pisan. Saha sih Gusti Yesus teh? Heula barudak aya hiji deui kajadian anu ngadamel Gusti Yesus teh memang luar biasa ajaib. Jadi aya jalmi anu lumpuh ti alit tos lami pisan teu damang lumpuh. Malah hoyong pendak sareng Gusti Yesus ge kedah ditandu, kedah digotong. Jadi pas bade mendakan Gusti Yesus pinuh. Kudah kumanya si anu nandu teh ngagaduhan ide. Urang bobok wae lalangit. Engke maneh diturunkeun jalan dinya. Nya anu lumpuh namanya anu penting mah pendak sareng Gusti Yesus cenah. Tapi ieu barudak kumaha salajengna nya? Kan seueur jalmi. Tiasa teu anu lumpuh eta pendak sareng Gusti Yesus. Caritana hancah heula nya barudak duwi ka dieu. Engke dilajengkeun deui dina episode anu salajengna. Tah barudak dina carita anu tos didangukeun tadi, urang tiasa nyana kasimpulan anu sae kanggo hirup urang. Anu kahiji, urang tiasa ningali mujijat-mujijat anu sakitu ahengna anu dipidamel ku Gusti Yesus. Wah, luar biasanya Gusti Yesus urang. Teras anu kadua ya barudak, urang kedah tetep satia janten muridna Gusti Yesus. Satia ngadoa, satia ibadah, satia taat ka Gusti urang, nyaeta Gusti Yesus. Dugi ka dieu heula nya carita anu tiasa didugikeun ku Teh Iyang ke urang pendak deui dina acara Caki Carita Kitab Suci. Gusti ngaberkahan.